Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1862 nomor 52. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayana ieu teh pamirsa tina kolom pengalaman para mitra. Judul anu kahiji nyaeta mulangkeun kanyeri. Ieu yasana Bapak Karma. Sumangga supados tinyang kolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Duka saha anu boga dosa nama nepi ka kiwari kuring geus boga incu 17 acan kapendak keneh bae ngan sangkaan sararea moal henteu si madhari budak sasapareun tapi ari mang merebot mah keukeuh nerka sarta nudingna teh ka kuring padahal kuring maneh sumpah henteu mais henteu meulem. Kuring teh harita ku mang merebot dituding notoskeun bedug di tajug nepi ka totonggengan susumpahan keukeuh teu diandal kalah beak bersih ka tai-tai ngora dicarekan lak-lak dasar nyucudna nepi ka didakwakeun ka bapa. Di hareupeun bapa oge disaksian ku emak kuring teh susumpahan yen teu rumasa boga dosa nya ari nu nganyahoankeun jeung nangenan pangheulana mah diri kuring yen bedug teh totos aya nu nurih malah kuring terus bebeja ka mang merebot lain diandal kalah dicarekan teh. Daharita bawaning ku ambak jeung ngenes nepi ka hayang mencit ka mang merebot teh kulitna disisit di widang geus tuhur tuluy dijieun tutup bedug ameh pada nakolan kuring arek nakol satekeur tanaga karunya ka emak harita teh pokna geus bae ayeuna mah Kang merebot ulah papanjangan ari budak nurutkeun omongna mah henteu boga dosa sarta kuring yakin yen anak kuring henteu culika kitu teu aya bakat kana ngaruksak barang deungeun-deungeun ngarah beres keun bae kulit bedug mah ku kuring digantian kabeneran boga kulit sarirang bawa bae bedugna ka Mang Maji sina diganti kulitna teu kitu ge moal matak pamali ieu lamun kuring hadiah kulit sarirang ka tajug. Sakitu bageurna indung kuring tapi kuring mah keukeuh ngarasa teu adil malah ngarasa dikaniaya ku Mang merebot. Lamun harita geus usum garong mah meureun asa digarong tah ku Ki merebot gemrot tukang sosorobot teh. Najan kuring ku indung bapa jeung ku guru di papatahan supaya ulah ngunek-ngunek neteuli atawa ngandung hate ka sasama manusia tapi duka da harita mah keukeuh ngarasa yen rasa keadilan kuring diperkosa. Lain hayang males tapi cek hate kabudakan kuring harita kakara kelas genep di HIS jelema ontohod mah kudu diwarah. Ari eta Mang merebot geus biasa ka imah atawa ka tajug mah sok make tarumpah bisi teu acan aya nu terang tarumpah teh sabangsa sandal dipakena dicapit ku indung suku jeung curugna dijieuna tina kulit. Lamun salat atawa taraweh geus biasa pisan Mang merebot sok nunda tarumpahna di golodog. Ari golodog teh balok golondongan dua direndengkeun pohara bobogna kaina ge pamere aki kuring tadi nama pitihangeun. Salah sahiji kabiasaan Mang merebot rengse taraweh teh sok nyelang balik duka teuing rek naon kira-kira pukul 10 sok balik deui tuluy tadarus. Ari imahna kahalangan ku imah Mang Mursalam ti tajug teh. Peuting eta kuring ka tajug teh mekel paku 2 siki asup ka tajug teh ngahaja mandeurikeun maneh da keur boga niat geus sararea di jero kodomang kuring nyamperkeun tarumpah Mang merebot henteu samar henteu pangling da kacida apalna jag kana paku jag kana batu habek bae tarumpah teh dipaku hiji-hiji dipageuhkeun kana golodog balok teh ngan sakeudeung ge geus beres tuluy kuring ka jero milu taraweh sakumaha biasa. Rengse taraweh
Barudak mah paheula-heula kalaluar murubi minot padagang petis. Kuring ge milu tapi bari ngaliekan golodog tajug. Ringkang mang merebot ti jero. Kojengkang ka golodog. Sup ngasupkeun sukuna kana tarumpah. Barang rek dilengkahkeun ngan ku diblag bae labuh meninang karak bengkang. Sampingna nyingkab mangkaning teu make calana. Ger atuh barudak surak. Maklum barudak resepen nenjo nu teu ilahar kajadian sapopoe. Mang merebot pada narulungan, hudang bari ngagibrig-gibrig samping, tuluy rumpa-rampa neangan totopongna nu meceleng. Kapendak teh numra dina kamalir, rancucut jeung bau letak. Kutuk gendangna geus teu kudu ditulis di dieu. Karapna mah rek satuding-tudingna deui, tapi kaburu biminot nerangkeun yen tadi sabot nu sajian taraweh aya si Abing budak gelo lahaloho ka golodog malah tuluy menta bonteng ka biminot. Kawasna bae anu bangor teh si Abing. Sadarea percayaeun yen moal henteu si Abing nu boga dosana. Kadange keneh susumbarna mang merebot. Lamun sagelain budak gelo si Abing disisit ku aing kulitna dijieun bedug. Tamat cenah ieu pamirsa. Pengalaman para mitra nyata mulangkeun ka nyeri. Judul anu saterasna nyaeta pada teu puasa. Kuring jeung pawadana teh kaitung sobat dalit, babakuna sapangabogoh, pada resep bricen, main bal, jeung babedil manuk. Malah sok silih injem bedil. Nu kuring Winchester kagunganana BSA. Hiji mangsa Ahad anjeunna ngajak babedil ka Tegal Koneng. Enggon titiran jeung dederuk puguh bae kuring atoh. Lain atoh dumeh diajakna, tapi atoh aya kasempetan maling-maling buka ti indung budak nu pohara nyantrina. Da eta mah indung si Kucrit bawaning ku nyantri najan terangeun yen kuring teu puasa. Tara ieu daek nyadiakeun saameun sakopeun. Pokna ge pamajikan teu diwajibkeun ngabulaan salakina anu henteu salat henteu puasa. Ari peta teu aya gesan salingkuh, da sanggo sesa saur ge dipas pisan. Ukur aya gesan sasarap si bungsu. Jabati eta mah saeusi imah diwajibkeun parwasa. Zonder debat dan titik habis. Peutingan ka Tegal kuring geus badami jeung biursih nu sok dagang sangu bari cecemenan deket pabrik tinuan. Yen isuk-isuk hayang disadiakeun bungkusan sangu katut deng-dengna, PHP-keun di Kang Warsa nu imahna bakal kaliwatan. Caina ngarah ringkas kana urut wadah gym. Dina waktu nu geus dibadamikeun, kuring disamper ku pawadana dina motor putrana. Nyimpang heula ka Mang Warsa nyokot kimpul pikeun wadah manuk dadakuna mah. Di Jabura motor di PHP-keun ka punduh. Pawadana nyandak kimpul pikeun wadah manuk deui bae. Kuring percaya da piraku sugan ari anjeunna mah henteu saum. Di Pamoroan mimitina mah babarengan, tapi geus kira-kira pukul 11 kuring haja nyieun alesan supaya bisa misah. Kuring ka pasir, anjeunna ka Lebak. Nah, ada barang geus teu katingali oge kuring mah. Rikat pisan muka wadah manuk teh, gelak-gelak bae nginum, da halab-hab. Geus nginum tuluy kukurbutan di nu bala, ngintip ti kukur. Meunang eta ge ari ti kukur mah malah meunang bin carung jeung puru kutut. Lumayan geusan dengan buka barudak jeung indungna. Baru kaso teh da itu mah parwasa nyaan. Tadi memeh papisah janji petepung teh pukul 1 dihandapeun angsana lebah babojong Cikirai ariuh jeung larinduk di dinya teh. Deket ka pukul 1 kuring mudun mapaireuma nepi ka sisi gawir. Teu jungkrang teu gurawes gawir teh, ukur taneuh leutik, ukur taneuh netek. Luhurna kira-kira 2 meter. Lamun luncat teh ukur ngagorobas. Nah atuh barang rek luncat ana selengseng teh ngambil sengit sigaret luar negeri. Ari luak liuk nuturkeun pituduh si Demes. Bet dihandapeun gawir aya haseup leutik. Meh teh kaciri tapi teteh lah haseup. Kuring imut kanjut. Ceuk pangira moal salah deui tangtu pawadana nuju ngelepus buka.
Katayap kuring ngatayap kana bibir gawir, hati-hati pisan bisi gareuwah ngadapan tuluy ngalangsud nempot tina bibir jurang. Sidik pisan pawadana keur ngabaheuhai nyang hunjar bari sideha socana perembeun tak ngararaoskeun nikmatna Lucky Strike. Digedengeunana ieu teh merek rokok pamirsa bandanya Lucky Strike teh. Digedengeunana sasatimbal jeung beuleum peda. Sambal katuruban ku seupan daun kacang anu pasolengkrah. Ditunjangeun nyati kukur 2 cangkurileung hiji, bedil kuring disarandekeun kana pungpurutan. Pohara bangun tumaninahna anu saur pabeberang teh kuring teh kawawan han piseurieun ngan cekikik bae seuri kadangueun kuno dihandap meureun disangka kuntilanak. Da bangun anu pohara kagetna nepi ka ngagurubug sarta ceg kana bedil. Samarukna ari kuntilanak sieuneun ku bedil. Anjeunna ngadeg bari ngajenang pasang-pasang. Teu kawawa hayang seuri ngan barakatak bae kuring seuri bari luncat. Dihandap akei-akeian bari nunjuk kana sasatimbal. Ya Allah, eta para manuk siung horeng manuk tegal koneng mah bekieun peda. Anjeunna kalamas kelemes bari gumunjeng maur. Nya eta atuh ye akang teh teu saur tadi wengi, da kuaceukna teh digeingkeun, nya kapaksa saur teh wayah kieu. Kuring ngabelehem bari ngaluarkeun bungkusan sangu tina kimpul. Upami terang engkang bade saur mah ku abdi direncangan, da abdi ge teu puasa. Barakatak teh anjeunna gumujeng suka. Bados terang pada teu puasa mah atuh tadi urang teh bareng bala kecerakan. Kajadianana dakar deui bae duaan pagede-gede huap di nu bala. Wartosna dugi ka bumi teh anjeunna mah ngajepat bae dina kursi males, pura-pura lapar sarta paralay, padahal ngeunderan petuangan balas kamerekaan. Ari dihaturanan bocor ku ibu wadana ngawalarna teh siga nu heueuh. Keun bae mami kapala geus burit sakedeung deui ge buka sarerea. Lama cenah ya pamirsa, ieu yasana Astra Sukmajaya. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.